Jante Arkidam Aib Rosidi. Patona berem sikisaga leungena seukeut lancip gobang niplasan padan dahan kedang Arkidam Jante Arkidam di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam tipeting angkep kumandung Jante Raja alam peteng matek aji pada rawangan mancing kaliang sosoriting sinar jari ji besi pagade milai Purnamona tipeting adalinding wangi Jante Raja dina Tayuban ngagak-gak seri ngipingan ronggeng Mantri polisi Aldia kalian bantingkan kartu bantingkan dadu panana ulah nundutan dirinya kurang ngibing jeung kula Jante Arkidam silih tetep wadana jeung mantri polisi Jante Arkidam ngabongkar pagade peting tadi ayeuna bakalangan di Tayuban nya ulah Jante Arkidam sing saha nu wani maju rek ditigas leungeun kula lalancip sapari maju dedeg kacanteng matanan bangwer unaon dedeg ka kula teruskan ngibing penting ngerelek beak rame deui pakalangan rame deui pangaduan Jante masih ngibing nyolempang solenda nguyup arak slogi kasalapan likur waktu berang datang Jante ngakoler diburu ku mantri polisi Jante Arkidam Nusa Kambangan kisik mata hayang si Jante mencerong ke mantri polisi Ki Mantri tindakan ancen lelewa pikang ngapokong jalma ketibra Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot matana ngentap seuneuhan samemeh beak poe kahiji Jante minggat titik cahya keluar di pancar samemeh cunduk peting kahiji mantri polisi nyungsat di dasar walungan tenyawaan saha nu jago nuntut bela datang mun kaulah nyari susumbar nang umandang di beteng peting Jante ngabedega disasak gantung aya saurang jalma nu datang Jante muncul lelemat peting
Anda maesan tadi berang kaimahna jante datang. Wanita mana nu teu talu ka manehna? Iwir amis jeruk garuk, simbar dada hideung galing, letah madu kalapapuan, kumis resek sapu iju, Arkida jante Arkida. Teng tilu ditangsi polisi, jante lilir katilu kali, ngecambak meles buk handapeunana. Teng lima ditangsi, hiadat terang dagi gerenana, jante lilir kabaribinan, geblik lengkah sakudiling imah, jante ditingker taya jalan gesan ingkah. Panantang wadana, jante, huda, urang datang males pati. Sing saha jago asup mun geus bosan nyahiru. Mana ari jante nu gagah geuning teu ani bijil teh imah. Padan andika palapah genang leungeun kula lancip gobang. Tembus kaca jante nangtung dina wubung ngapendeng nyerangkeun nu ngepung. Jante si dakep bari ngijeu. Woi Barya, na jante aya di mana? Tinggal ieu jalma nu ngarepung. Sora jante handapeun anju. Udah, mangkelukna minggat. Jante lumpat ke kebon tiwu dikepung jalma sakampung. Jante nyumput di dapuran nana. Hayan wani nguru lalancip gobang leungeunna. Jante nu sakti kaluar mun nyawari. Jante dikideung tilu kali mangrupa istri. Geulis kacida neng nu ngalangkung. Nang teu ningali jante di kebon tiwu. Jante duka temedak jalma saurang di jero kebon cerencang tihang. Siga rusuhan nah aya bujeun misi bisi pasar keburu sepi. Sanggeus anggang jante leumpang gigi deui pangrupa asalna deui. Barya sakampung, mata antika mata dadu. Tinggal ieu jalma nu ngepung. Jante pohoa tukang meunang. Diudag deui, diperik deui, jante Arkida nitih cahya peurang, napak kancang beungeut walungan. Nyumput nepi ka payungputanana. Jatiwangi 18 Magelang.